Ulin heula kawetan euy jara renuh kieu deka lah penghade cuacana Duh, nyaannya warga nu bager mah mere oleh-oleh di nomor ieu teh kok di Afrika. Alhamdulillah nuhun warga ieu. Aya nu soleh oge. Segala cari ketemuan gitu ya. Ji, euy kemana sih lagi? rek katongoh we Ketemu naon sih narian? ulinnya atuh mung panghalodo euy sugana aya nu biasa lah Bisa naon nari haji yoyo biasa we. nu biasa nih Aduh, nu panghalodo karena heeh naon sih eta euy ieu teh ji aya ti warga teh ku bageur ngajo mere teh kok ieu Afrika sing meun keur oleh-oleh urang kadewe kieu meunang. da siling mah aktif wae RW euy Teuing mun urang beda. heeh Tapi nuhun we aya nu bageur kieu euy. tapi we euy dewek teh kebenaran butuh pisan teh ku Afrika teh euy Aing masih lain haji mah euy. rek dijual deui moal Kau dewek mau barang si lain mah. Ayo we dibeli. ari rek dijual deui ketang dewek mah beli di kudeknya geus lah buru dah ku dewek lah beuli lah dewek soalna loba tuh barang antik di imah aya baturna aing di Arabo ge sabariji tuh sombong amat cing udah naon barang antik Atulah aing masa-masa teh mah haji. nya Bae atulah. yo beuli lah ku dewek lah Aing kumaha nya euy warga bae lah. da pamere atuh siling mah Tong bejakeun ti dewek we nya. heeh Tuh nya na pamere dijual mah tuh teu hargaan. moal lah moal Tuh tampi atuh nya urangna. sok Asikeun loba euy siap euy Iya haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moal tulus ulin euy boga barang antik ya. Kurang cooh heula euy kurang buka heula. Sabab si RW mah euy lamun jualan tara malulu. Penasaran aing mah euy Menang deui barang antik euy. Di Afrika hiji ya. Encan euy ti Arab koleksi teh ya. Dina rak geus ngabeng-breng. Sikan euy penasaran aing teh ko Afrika teh. Anjir. Paingan si RW disebut atuh teh ko Afrika. Da geus geheng. Ieu mah rugi aing mah.